Wilujeng enjing barudak. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini pembelajaran bahasa Sunda kelas 6. Kita lihat buku paket halaman 8, yaitu tentang hayu urang mikawanoh Taman Nasional nu aya di Indonesia. Mari kita mengenal taman nasional yang ada di Indonesia. Bikin ngajaga kelestarian alam, utamana nang tayungan sasatoan jeung tutuwuhan langka tina kelestarianana. Pamarentah nyieun cagar alam, sasatoan atawa tutuwuhan anu aya di dinya teu meunang diboro atawa teu meunang diganggu. Sakabehna dihaja sangkan hirup sacara alami. Di Indonesia aya 188 cagar alam, diantarana 184 cagar alam di darat jeung di 5 cagar alam laut. Kabehanana aya dina Panangtayungan Hukum Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam PHPA. Departemen Kehutanan RI cagar alam nu kawentar di Indonesia diantarana Taman Nasional Ujung Kulon nu aya di Cimanggu, Padeglang, Banten, legana nepi ka 39.120 hektar sasatoan anu ditangtayunganana. Diantarana badak berculang 1 jeung banteng. Cagar alam lainna nyaeta Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh Tenggara. Legana kira-kira 4.600 juta 16.500 hektar jeung Taman Nasional di Cibodas Gunung Gede di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Legana kira-kira 1.040 hektar. Nah, pek ayeuna titenan sababaraha cagar alam anu aya di Indonesia. Nah, barudak anak-anak yang ini misalnya nomor 1 ngarah provinsi anu ditangtayunganana. Nah, Bali Barat, Bali, Provinsi Bali, Banteng jeung Jalak Bodas. Banyuwangi Selatan, Jawa Timur, Banteng, Rusa jeung Maung jeung saterusna ti nomor kahiji dugi ka nomor 26 sampai 26. Ini kalian dicatat di buku tulis ya, di buku tulis. Jadi tugas kalian hanya mencatat dari nomor 1 sampai 26. Nah, sampai 26 sampai di sini. Nah, udah dicatat kalian dihafal. Tapi tidak usah dikirim lagi ke Bapak, dan ini mah hanya mencatat terus dihafal sama kalian untuk persiapan ulangan mid semester nanti ya. Nah, sampai di sini. Terima kasih, Nak.